Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Ayeuna urang tiasa tepang dangu deui dina gelaran dongeng Sunda anu bade ngalajengkeun cariyos Jejer Awi Pasaran Anyar seri ka-8. Sakumaha biasa sate acana simkuring lajeng maoskeun kana ieu carita langkung tipayun nyuhun dihapunten kana sabudaya kalepatan sok bilih aya dina kasamian boh nami tempat gelar sareng sajabina numawi da ieu mangan saukur carita fiksinya hartosna carita bohong anu direka ku simkuring etang-etang kangge maturan sepi dina wayahna urang sarerea istirahat para mitra. Anu mana ieu teh ngalajengkeun dina seri ka-8. Tong kirang-kirang ngapunten sabab kumaha onam ieu carita mah tetep bakal nepi ka tamat. Nya supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sasarengan wae dangukeun lajenganana ieu carita Jejer Awi Pasaran Anyar dina seri ka-8. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, harita nu di alaman Ijang naik di tonggong bandot asa asup ka alam langitan. Ijang asaku aneh para mitra, ngarasa heran bisa nempo kahandap kulir saibarat mun jelema naik ka kapal mah eta teh hibur. Jeung bandot ge totojehan muruka hiji kerajaan nu banget luasna. Katingal ti kajauhan para mitra, yen eta kerajaan teh pantona hungkul campernik ku hiasan emas perak jeung permata. Malihan aya nu ngajagina dihareupeun eta panto teh 2 denawa anu jangkung gede teu kapalang pisan gedena. Jurut harita si bandot turun pas dihareupeun eta denawa. Aya peryogi naon nu pituang sepuh teh ka dieu. Taros denawa nu memang geus kenal ka eta bandot teh para mitra. Uring bade nimuan Ratu Rantasari yen aya saperkawis nu bade dipenta kalawan nepangkeun oge ieu teh dunungan simkuring. Istuning kaluasan kerajaan sagara kidul teh banget lega jeung alusna ieu teh dunungan. Dak ieu hegarna kerajaan di alam ieu teh. Kocap si bandot ka Ijang para mitra. Nu memang salaresna Ijang oge ngaraos heran. Sapertoskeun nu keur ngimpen nanging da ieu teh salaresna dina alam nyata nu keur di alaman ku manehna. Dot, dupi ieu teh saha? Mun pikasieun kitu pangawakanana geuning Dot. Tarosna Ijang ka bandot bari pageh nyepengan tanduk si bandot nu banget ku sieun ningali denawa nu burawi siung jeung gede luhur pangawakanana. Tong sieun juragan, ieu teh Jampara jeung Jamparu 2 denawa nu ngajagi lawang kerajaan sagara kidul. Tong sieun kaula nun. Simkuring saukur prajurit nu ditugaskeun ku Ratu Rantasari nu ngajagi lawang kerajaan ieu. Mangga Ki Sepuh. Kulantaran Ki Sepuh mah geus dikenal di kerajaan kami mangga kalebet wae kalebet mangga Ki. Denawa Jampara nyumanggakeun lebet ka bandot jeung Ijang nu geus ngantosan tita tadi. Nanging denawa Jamparu ngan saukur cicing tara sok loba omong sabab mun dirina sakali ngomong lautan bisa ngabudahkeun limpas nyaepan ka setengahna alam dunia kitu dicaritakeunana ieu teh para mitra. Harita lebet ka jero si bandot jeung Ijang katingal babahanan panganten
Nusa kitu saena pinuh ku campernikna kembang jeung emas inten jeung permata kairing dayang-dayang lir widadari nu dicaritakeun di kahyangan para mitra. Sampurasun Gusti Ratu Rantasari nu ngagegeh karajaan Sagara Kidul. Nepangkeun Gusti, ieu dunungan kula hapunten kumawantun kuring mawa bangsa manusia ka ieu karaton Sagara nu banget saena. Kocap sembah sungkemna si Bandot ka Ratu Rantasari. Nya harita Ratu Rantasari langsung diuk nu satadina dina kayaan ngobokeun diri dina kursi kerajaanana bari dirancetan ku dayang-dayangna para mitra. Wilujeng linggih Ki Sepuh Bayare mawa salaku nu ngagegeh karajaan alam angon di wetan dupi aya pikeun saeunaon tara-tara ti sasari puluh-puluh tauna Ki Sepuh teh tos tara deui ameng ka dieu Ki wari geuning ameng teh ku bari mantun bangsa manusia Ki. Walerna Nyi Ratu Rantasari nu geulisna kawanti-wanti pakeana oge sae dicirenan ku mahkota nu ngajantenkeun geulisna teu kapalang pisan keur dipandang para mitra. Harita sugema kadongkapan si Bandot nu memang salaku pini sepuh di karajaan alam angon di behwetan nu gaduh nami asli eta Bandot teh Ki Bayare mawa. Hapunten sateu acana Nyai Ratu. Bilih dina sateu acana simkuring langkung lajeng balakakeun maksad kami ka dieu teh. Sok bilih leupas tina tata krama jeung aturan-aturan anu diterapkeun dina ieu karaton hapunten. Nu teh sanes yen kami ka dieu teh dupi pun dudungan abdi ieu teh nyaeta Den Ijang. Katitipan pesenku ka hoyong istrina nu nuju ngandung tangtosna anu ngidam paling ngadahar lauk emas hejo. Nu dipikir sabulak balikna da panginten moal aya di alam dunia mah iwal ayana di karaton Nyai eta lauk teh. Kocap si Bandot nu balaka kana maksad tujuanana dina dongkapna ka karajaan Sagara Kidul. Ana poning Ijang asa ngadeg-deg para mitra ku ngarasa aneh tapi nyata yen istuning pangcarita anu disapertos dongeng-dongeng teh nuju di alaman ku manehna kiwari. Oh kitu Ki Sepuh, mangga Ki Sepuh, memang leres moal aya di alam dunia lauk anu kieu mah sabab sing sajal mah tiasa ngadahar daging lauk ieu istuning bakal janten jelma sakten nu bisa ngelehkeun kasakten jajatena para kaum siluman jeung dedemi tangtosna ieu teh. Nanging ieu lauk teh saukur hiji-hijina da moal aya duana di karajaan kami oge. Nanging kulantaran ieu teh dipenta ku Ki Sepuh nu kantos aya jasa ageungna dina sajarah kuring ngawangun ieu karajaan teu pisan berat kangge masihkeunana mangga Ki. Nyanggakeun sadaya-daya nanging panginten kangge nyandakna eta lauk saukur bisa dicandak ku hiji jejer eta teh Ki anu aya di karajaan Giri Sambetan nyaeta anu aya di beh kulon nu digegeh ku Denawa panggedena ti bangsa siluman nu teu sanes mangrupikeun Basong Pati sabab tos aya kecap sumpah anjeunna moal dibikeun ka saha jeung saha eta jejer pamisaha wae oge teu bisa ngabuktoskeun getih ka dirina. Sabab carita mah dirina teh palai pisan ninggal getih sok sanaos disalapis kulit dirina nepikeun ka mangrebu-rebu taun anjeunna teh palai pisan maot. Sabab ngarasa kasiksa geus cukup hirup di alam palai mulang ka alam kalanggeungan nu sanyana saurna teh Ki. Pedarna para mitra Nyi Ratu Rantasari nu nunjukeun ka si Bandot dina cara pikeun ngala eta lauk iwal ku jejer anu digaduhan ku Denawa panggedena di alam siluman. Nyaeta ngaran Denawana teh Basong Sopati. Berarti pami kitu mah simkuring kedalu mampah ka karajaan Giri Sambetan heula Gusti Ratu. Mangga atuh atur nuhun sateu acana kana ridona masian eta lauk pikeun dudungan kuring.
Supados kami oge enggal ngengingkeun kana eta lauk nyuhun pamit heula Gusti Ratu sim kuring bade rumampah ka Karajaan Giri Sambetan. Kocap si Bandot ka Ratu Rantasari nu bade lumampah nimuan Basong Sopati nu aya di Karajaan Gaib Giri Sambetan para mitra. Para mitra kaum dangu, ayeuna urang alih heula ka carita di mana aya hiji denawa panggedena nu keur ngadu-ngadukeun maneh kana sukuna ka batu cadas di alam wilayahna nyaeta di Karajaan Gaib Giri Sambetan. Ku anehna eta lain ku dada sukuna, malah batu cadasna nu garompal eleh keneh ku kulitna para mitra. Komo muninggang kana teasna balung anjeuna kuat ngaburinyai si batu teh lir saibarat diadu-adukeun jeung batu liana. Nya kitu deui eta denawa teh ngalakukeun halna teu aya sanes mangrupikeun kahoyongna nu hoyong terang kana getih anu saprakna anjeun hirup nepi ka kiwari teu pisan tiasa ningal getih ka dirina. Boh eta mah sacelopekna kulit atanah bisa jabina. Nu teu aya sanes eta denawa teh mangrupikeun Basong Sopati. Nyaeta denawa panggede-gedena di alam siluman kitu kayanana para mitra. Aduh, lapur dulu. Dewek saban poe saban puting hayang maut teu bisa-bisa. Duh Gusti, beunginten da ngarasa geus teu kiat ningali ieu alam. Sanes deui sapertos kuring keur ngora. Baheula mah atuh teu aya bejana barudak parawan teh reuneuh ti heula samemeh nikah eueuh. Geuningan ayeuna mah loba. Hanggean awewe teh ku sarapih-rapih ngangge kabaya sakapeung kaum santriwati manutupkeun auratna. Nanging geuning ayeuna mah tibalik. Malian siga nu gelo. Ditiung ongko ditiung tapi dada diumbar ka mana karep. Salawe 25 manuk ciung huluna botak, awewe zaman ayeuna neuneun tiung dina tak-tak. Ka mana karep we. Sok da disebatkeun. Pamancing kamaksiatan mah moal daekeun manehna ge, moal. Padahal eta teh kalakuanana Gusti keur naon alami-lami teuing kuring teh kudu nampi tugas ngajagi amanah ku nyebengan jejer sakten. Dibikeun ka jelema nu engke memang hakna teh iraha atuh. Da bingung dewek teh kana ieu tugas. Nanya jelmana aya nu bisa asup ka alam dewek sabab manusia mah geus masing-masing boga alamna atuh. Teuing ieu mah. Saban denawa ti mana ditantangan. Kabeh bebeakan. Ujung eta hiji dua denawa. Ku kantos sakarajaan Manik Sedari ditantang. Pikeun ngelehkeun dewek lain malah kamenang. Lapur we maranehnana. Diantep siga reungit. Tapi siga reungit ompong geuning teu bisa aya pakarang nu teurak. Gusti. Iraha tuh kuring teh biasa minuju kalam kalanggengan sabab kuring teh palai merena tong reweuh ku perkawis dunya kieu. Sabab naon da alam nu masih kena dilakonan mah alam kanistaan atuh. Tempatna jebakan. Manta tok hayang diagung-agung janten manusia agung di dieu mah. Sabab aya nu maha agung. Ratu euy, dek kandeulkeun naon kaagungan urang teh. Dina mulang da di ditu mah nu diagungkeunana teh kabaktian amal hade urang. Basakeun hirup teh. Gusti ampun Gusti. Kudu kumaha kuring teh atuh pale enggal-enggal ingkah di alam teh. Grentesna para mitra. Nu ngarasa aral pedah palai maut teu bisa-bisa. Teras barang dina kayaan kitu teu lami datang si Bandot. Nu ditaekan ku Ijang. Harita cicing pisan di hareupeunana Basong Sopati. Maneh Basong Sopati.
salaku denawa anu kongsi dititipan ku dewek amanah jejer. Kaget harita Basong Sopati para mitra. Yen istuning kadongkapan si bandot. Da istuning salaresna Basong Sopati teh katitipan jejer kuki Bayar Remawa nu disebat bandot teh eta teh para mitra. Keningan Ki Sepuh Bayar Remawa. Nuhun ditarima sembabaktos pangabdi kaula Ki Sepuh nuhun. Apunten satacana manawi kaaralan diri kula teh dinaku ngajagina amanah ti Ki Sepuh teh ngajantenkeun kabar nu teu dipikasono mungguing Ki Sepuh. Kocapna bari nundukeun maneh tanda sungkem bari nyembahna Basong Sopati ka Ki Bayar Remawa para mitra. Ditarima Basong. Hiji hal anu bade ditepikeun ka maneh ti kula. Tong hese tong aral dina nampi takdir ti pangeran. Sabab takdir makhluk geus aya seratanana munggeuing saena pangwelas Gusti ka urang sadaya. Sabab maneh geus salah kasiksa dina teu narimana takdir nu panginten geus dibere kaluwihan panjang yuswa. Keun we dangaran maot mah teu dipenta ge bakal aya mangsana. Nu penting pami maneh geus bener siap mulang, pastikeun heula bekel ilaing teh. Nah geus yakin anjeun bakal kasaur di alam sawarga atanapi di neraka. Tah kiwari mumpung keneh jumeneng jeung mumpung masih dibere kasempetan pikeun tobat. Geus lakukeun ku anjeun pasrah tumarima ikhlas jeung ridho pikeun milampahkeun diri sumrah sagala-galana ka pangeran urang sadaya nyaeta Allah. Ku kituna dina ieu oge tugas maneh teh geus lulus sagamblangna. Sabab ieu manusia anu dibantun ku kula teh mangrupikeun pangwaris hakna dina nampi kana eta jejer. Mangga kalian teu ngirangan rasa hormat kula ka anjeun, geura pasihkeun eta jejer ka anjeunna. Kocap Ki Bayar Remawa kadenawa Basong Sopati para mitra. Nya harita asa teu percaya tapi da panginten geus kuduna. Dina nalikana Basong Sopati masihkeun kana eta jejer ka Ijang, sareng ditampina eta jejer ku Ijang ngadadak lir satepak ngilang ka bawa angin, ngaleungit teh hareupeun ilang tanpa kerana. Ijang oge ngarasa heran dina kayaan harita nu nyieun kaget ka dirina sabab ngadadak dina basa ngilangna eta denawa sora gelap dordar dina sakurilingeunana anu nyieun ratugna jantung teu kapalang. Aduh, meuni reas dot. Eta gelap untung teu nyamber ka urang. Kumaha mun nyamber bisa tutung wujud urang. Beja Ijang nu harita dina kayaan nampi jejer. Hatena bunga ngarasa laksana pikeun minuhan kapalai ngidam neng Yusti para mitra. Jasing tenang weh juragan. Da ieu mah masih kene wilayah kuring kan. Tembal si bandot para mitra. Bari lumampah deui bade nuju ka kerajaan Sagara Kidul. Mitra kaum dangu, singkat ieu carita Ijang jeung bandot harita geus nepi deui ka kerajaan Sagara Kidul. Memang leres pinuh ku aneh para mitra. Katingal ku Ijang yen aya hiji curug anu endah jeung nyieun kabetah keur saha wae jalmina anu nyabak ka eta tempat. Teu loba catur jeung carita harita si bandot langsung wae miwarang ka Ijang supados nguseup wae kalawan teu aya eupana ge ajaibna eta jejer mah bakal bisa disantrok ku lauk emas hejo nu dipilarina para mitra. Atuh harita jejer dialungkeun kenurna nu aya elukanana dialungkeun ka pojokan dina eta curug. Plung sora eluk anu anclup ka cai. Harita Ijang nangtung jeung ngaraos aneh para mitra. Jejerna mah teu sapira aya ku sarwana jeung nu urang jieun. Da tina awi keneh ieu teh nah di alam siluman ge aya kitu nya. Kabangsa anu sok seneng ngusap sapertos urang jeung jaka. Gunemna para mitra asa kuseuri nyaruakeun alam sejen jeung alam bangsa manusia. Atuh teu lami para mitra jejer ngadadak ditenggak. Di bawah ngaler ngidul eta kenur teh
Atuh enggal si Ijang teh nyentrekeun kana eta jejer teras ditarikna bari nyentrek ke arah luhur. Gerawil lauk hejo sagede talapak leungeunna. Nu teu sanes mangrupikeun lauk emas hejo anu dipilarina para mitra. Dot, benang Dot. Laksana nyai, palai tuang babakaran lauk emas hejo teh laksana. Teras si lauk ditancepna ngangge jukut nu panjang nu aya di eta curug nu janten ngagarawil salenjeran dek dibantun mulang ku manehna para mitra. Nya pasti juragan da memang diwidian ku ratuna ge saukur kangge lauk eta hungkul. Mangga atuh pami kitu mah urang buru mulang we gan. Beungpeung panon poe can tilem keur gaganti wayah. Sabab lapur mun kapoekan urang bakal kakurung dina ieu karaton moal bisa mulang deui ka alam asal ye teh gan. Kocap si Bandot bari harita langsung ditaekan wae ku Ijang tur lumpat muru deui ka alam kaluaran nu lebetna ka pusaran angin berasna ka alam asal deui nyaeta alam kamanusaan para mitra. Para mitra kaum dangu, dikocapkeun harita di mangsa sore. Ijang jeung Bandot geus aya deui di tempat asal sakumaha tempat patepang asal manehna dihandapeun tangkal basia. Manuk di pasawahan katinggal ngabring, jejenisna muru ka arah kulon. Angin geus nangdakeun bakal tumibana poekeun jagat nu bade mujeng ka arah poek. Ijang harita ngaraos bagja. Sabab naon anu nu diteangna pikeun ngengingkeun lauk mas hejo teh tiasa laksana. Nya harita si Bandot diajak mulang ku Ijang dina buktosna nu tos aya jasa nganteur manehna pikeun ngengingkeun lauk nu dimaksadna. Dot, rupina da naon anu diteang teh parantos kenging. Pami kitu mah hayu urang mulang wae. Maneh ngiring ditukangeun urang. Pamugi we janten kaseneng pikeun emak jeung pamajikan. Komo urang balik teh lain saukur mantun lauk wae, tapi tiasa mantun maneh nu sakitu gagahna Dot. Ti leuleutik urang teh palai gaduh Bandot kawas maneh. Kocapna Ijang bari ngajak mulang ka si Bandot para mitra. Mangga juragan, tangtos naon anu janten kabingahan juragan istuning sami janten kabingahan kula. Sim kuring istuning siap ngabaktos jeung satia ka juragan kalawan moal mental leuwihkeun maksad. Istuning anggeus katugasan kulagan pikeun nuturkeun salira mah. Kocapna Bandot ka Ijang nu harita teu pati dipalire ku Ijang para mitra. Pedahna kitu banget ngaraos senengna Ijang disonten harita anu sadaya bimaksadna kantos nyata. Teras ieu jejer kumaha urusana Dot? Urang poho teu dibalikeun deui ka Ratu Sagara Kidul janten kabantun ye. Namangsa urang mulang deui teh sabab saur maneh pan supados buru-buru teh atuh. Tarosna Ijang ka si Bandot kana perkawis jejer anu dibantuna ti alam siluman. Cepengan we juragan, sabab eta mah mangrupikeun warisan hak nu kedah digeugeuh ku juragan. Mun dicarioskeun moal anggeus sataun pikeun kula ngobrolkeun asal kawitna eta jejer. Isuning juragan mah cepengan we. Teras dijaga sabab tina eta jejer lalakon juragan teh bakal kapanggih sadaya pamaksad kahoyongna. Tembal si Bandot para mitra nu janten bingah pisan kangge Ijang ngadanguna. Rasa manahna asa kagunturan madu nu nandakeun teu disangka-sangka di poe harita Ijang kenging kaistimewaan nu teu dipikaboga ku batur pada umumna. Hatur nuhun pami kitu Madot. Sadayana tina ieu kajadian nya pamugi we aya hikmah anu langkung sae. Istuning kuring yakin ku ngalaman sorangan ieu mah leres pisan geuningnya aya alam sejen teh salianti alam manusia. Pamugi we sing dijaga sadayana tina bahayana naon oge. Amin. Tutur kocapna Ijang nu bari mabal galengan nu dituturkeun ku si Bandot ngarah nembus ka sasakidul nu berasna ka tukang imahna para mitra. Neng nong para mitra, hapunten sate acana dongeng teh kapegat ku Neng Nong. Insyaallah urang lajengkeun deui kana carita
di bagian ke-10. Hapunten karena sabudaya kalepatan tisim kuring salah ke tukang ngadongeng. Oge istuning da ieu dongeng teh masih jauh tina kasampurnaan, nu pastina loba pisan ngabutuhkeun kritik sinareng saran kangge ngawangun khusus pribados kasim kuring supados tiasa langkung deui payus ngahibur ka mitra sadayana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.